Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Suwarul kuduati ari pirang-pirang gambaran ngamakmum eta tisun aya salapan. Tasihu anu sah itu kuduah pihomsin dina 5 kuduatu rojulin ari anu kahijina eta ngamakmumna lalaki birojulin kalalaki deui. Wa kuduatum roatin sareng ari anu kaduana eta ngamakmumna istri birojulin kalalaki. Wa kuduatu hunsa sareng ari anu katiluna eta ngamakmumna wanu birojulin kalalaki. Wa kuduatum roatin sareng ari anu kaopatna eta ngamakmumna istri bihunsa ka wanu. Wa kuduatum roatin sareng ari anu kalimana eta ngamakmumna istri bimroatin ka istri deui. Wa tabtulu sareng batal itu kuduah bi arba'in dina 4 kuduatu rojulin ari anu kahijina eta ngamakmumna lalaki bimroatin ka istri. Wa kuduatu rojulin sareng ari anu kaduana eta ngamakmumna lalaki bihunsa kawanu. Wa kuduatu hunsa sareng ari anu katiluna eta ngamakmumna wanu bimroatin ka istri. Wa kuduatu hunsa sareng ari anu kaopatna eta ngamakmumna wanu bihunsa ka wanu deui. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Surutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syarat ngajama takdim eta arbaatun aya 4. Al badaatu ari anu kahijina eta kudu ngamimitian bil ula kana salat anu ti heula. Wa niyatul jam'i sareng ari anu kaduana eta kudu niat ngajama fiha dina itu ula. Wal mualatu sareng ari anu katiluna eta tuluy-tuluy bainahuma anu tetep antara itu salatain. Wadawamul udri sareng ari anu kaopatna eta langgeng udur. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Surutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syarat ngajama takhir eta isnani aya 2. Niatu takhiri ari anu kahijina eta niat ngahirkeun. Wa qad baqiya sareng nyata tetep min waktil ula tina waktu salat anu kahiji naon ma perkara yasa'u anu ngalegakeun itu maha kana itu salat. Wa dawamul udri sareng ari anu kaduana eta langgeng udur ila tamamis saniyati nepi ka sampurna salat anu kadua. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Surutul qasri ari pirang-pirang syarat ngosor salat eta sab'atun aya 7. Aya kuna ari anu kahijina eta kedah kabuktosan naon saparuhu nyabana itu jalma eta marhalataini aya 2 pamondokan. Wa aya kuna sareng ari anu kaduana eta kedah kabuktosan itu saparna eta mubahan anu dimenangkeun ku syara. Wal ilmu sareng ari anu katiluna eta apal bijawaji qasri kana meunangna ngosor salat. Wa niyatul qasri sareng ari anu kaopatna eta niat ngosor salat indal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna sareng ari anu kalimana eta kedah kabuktosan naon as-sholatu salatna eta rubaiyatan anu bangsa 4 rakaat. Wa dawamu sapari sareng ari anu kagenepna eta langgeng nyaba ila tamamiha nepi ka sampurnana itu salat. Wa allayak tadia sareng ari anu katujuhna eta ulah ngamakmum itu jalma bimutimin ka jalma anu salat sampurna bi juz'in dina hiji juz' min sholatihi tina salatna itu jalma. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Surutul jum'ati ari pirang-pirang syarat sahna salat Jumat eta sitatun aya 6. Antakuna ari anu kahijina eta kedah kabuktosan itu Jum'ah
kulluha tegesna sakabehna itu Jum'ah tapi waktu zuhri tetep dina waktu salat lohor. Wa antu koma sareng ari anu kadua na eta kudu diadegkeun itu Jum'ah fi hittotil baladi dina tengah-tengah negara. Wa antu sholla sareng ari anu katilu na eta kudu disolatan itu Jumat jamaatan halna berjamaah. Wa ayyakunu sareng ari anu kaopat na eta kedah kabuktosan itu ahli Jum'ah eta arba'ina 40 ihroron halna anu merdeka zukuron tur anu pirang-pirang lalaki zukuron tur pirang-pirang lalaki baligina tur anu baleggameh mustautinina tur anu imah-imah kabeh. Wa alla tasbiko sareng ari anu kalimana eta ulah miheulaan ha kana itu Jumat wala tuko rina sareng ulah ngabarengan ha kana itu Jumat naon Jumatun salat Jumat anu sejen pitil kal baladi anu tetep dina eta negara. Wa ayyata qaddama sareng ari anu kagenepna eta kudu miheulaan ha kana itu Jumat naon khutbatani khutbah 2. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah 2 eta homsatun aya 5. Hamdullahi ari anu kahijina eta muji ka Gusti Allah fihima dina itu khutbatain wassolatu sareng ari anu kadua na eta maca sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima dina itu khutbatain wal wasiyatu sareng ari anu katilu na eta wasiat bittaqwa kalawan takwa fihima dina itu khutbatain wa qiraatu ayatin sareng ari anu kaopat na eta maca ayat minal Qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina itu khutbatain wa du'a'u sareng ari anu kalima na eta ngadua lil mukminina pikeun mukminin wal mukminati sareng pikeun mukminat fil akhirati dina khutbah anu akhir. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji surutul khutbataini ari pirang-pirang syarat sahna khutbah 2 eta asyaratun aya 10 at-taharatu ari anu kahijina eta suci anil hadasaini tina hadas 2 al asgori tegesna hadas asgor wal akbari sareng hadas akbar. Wat-taharatu sareng ari anu kadua na eta suci anin najasati tina najis pisaubi dina bajuna wal badani sareng dina badana wal makani sareng dina tempatna wasatrul aurati sareng ari anu katilu na eta nutupan orat wal qiyamu sareng ari anu kaopat na eta ngadeg alal qadiri ka jalma anu mampu wal julusu sareng ari anu kalimana eta calik bainahuma antara itu khutbatain pauqat tumaninati sholati dina saluhureun tumaninah dina sholat wal mualatu sareng ari anu kagenepna eta tuluy-tuluy bainahuma anu tetep antara itu khutbatain wal mualatu sareng ari anu katujuhna eta tuluy-tuluy bainahuma antara itu khutbatain wa baina sholati sareng antara sholat wa antakuna sareng ari anu kadalapana eta kedah kabuktosan itu khutbah eta bil arabiyati tetep kalawan bahasa Arab wa ayyusmi'a sareng ari anu kasalapana eta kudu meredenge itu si khotib huma kana itu khutbatain arba'ina ka 40 jalma wa antakuna sareng ari anu ka-10 na eta kedah kabuktosan itu Jumat kulluha tegesna sakabehna itu Jumat eta pi waktu zuhri tetep dina waktu salat lohor. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji aladi anu yalzamu anu misti lil mayiti ka mayit eta arba'u hisolin 4 pirang-pirang warna
gusluhu ari anu kahijina eta ngadusanana itu mayit, wa takfinuhu sareng ari anu kaduana eta mungkus itu mayit, wa sholatu sareng ari anu katiluna eta nyolatan alaihi ka itu mayit, wadapnuhu sareng ari anu kaopatna eta mendem ka itu mayit atawa ngubur ka itu mayit. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji aqallul gusli ari pangsa eutik-eutikna ngadusan mayit eta ta'mimu badanihi ngawalatraan badana itu mayit bil ma'i kucai, wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana itu guslu eta ayyagsila kudu ngumbah itu jalma sawataihi kana kubul sareng duburna itu mayit, wa ayyuzila sareng kudu miceunan itu jalma al qadaro kana kokotor min anfihi tina jero irungna itu mayit, wa ayyuwadia sareng kudu ngauduan itu jalma hu ka itu mayit, wa ayad luka sareng kudu ngosok-ngosok itu jalma badanahu kana badana itu mayit bisidri kalawan make kayu sidir, wa ayyasuba sareng kudu ngocorkeun itu jalma almaa kana cai alaihi ka itu mayit salasan kalawan 3 kali. Paslun wallahu a'lam.